Oi. Oi, aduh. Nah, tidak, yuk. Daat. Daat, lu kuda-kudaon. Anjing gua. Daat. Ini kalap masa kalian. Anjing. Setan dia. Kenapa kena aing bae baju aing baras ya? Goblok lu banget tuh. Lihat dia siap. Aing mati-matian baju aing baso. Tuh, dak kuhara rese amat ya dak dengan duit ge. Zaman naon kitu ye sampai aing manggul kalapak kira ngajual kalapa bae lah aing. Sukan bae ka beli rokok 5 bungkusan aja. Lumayan bae lah. Jeung beli rokok mah. Polongo seta digerokeun ku jeung tolor bae non anjang tugul kalapa kitu ku dia. RT. Gue nunggu RT. Sahan gurkeun. Hei, ajudan. Naon? Naon tak kalapa? Sanan ajudan. Ya, aya naon ajudan? Mau kalapa segala. Saya ngajat, semajatan pari. Naon dia manu ajat. Aing ge ngajual kalapa ieu teh, ngajual kalapa jeung meuli rokok. Hah? Kakek? Kakek laku ajudan. Just telah aku ajudan mun tiba lagi kakek mah dijualan. Lain kakek kalapa RT eta curi dia modal-modal tinggal RT. Oh, kalapa. Saya ayo, orang jual ayo. Ada teman-teman ayo mau bawakeun. Ayo, udah seleutik aja. Ayo, geus urang buat kalapa jeung meuli rokok teh lumayan. Hah, ayo. Aja meuli rokok. Bertihara rese usimna yo. Usim zaman now ieu mah yo. Kudunya jual kalapa urang ge moal bisa ngarokok ieu Bang Dahar hayang. Kalapa. Kalapa. Balik. Kalapa. Kalapa, woi. Kalapa, woi. Kupong-kupong Sana kalapa. dia yo, ya aing beli kalapa gak tadi yo. Kalapa. Woi. Woi, rehe amat yo jelema marana. RT, Kalapa. kupongnya aing meuli tuh kalapa ya aing meuli. Tuh, aing meuli hayu. Kan meuli. Oh, ayo. Mana? Ya kumaha menang duit dia mencolot aja juang di broni. Tekan dulu. Tah, meuli na yo. Beraditan ya, Kak. Daugan lain. Lain jai mah doang lakolot amat mah kalapanya. Lain daugan meureunnya mah. Hah? Oh, iya kalapa yo. Uruk dia naon tuh. Iya kalapa yo. Tah, kalapa kabeh tah, kalapa. Beli moal. Kawannya di set. Oh, iya kalapa. Kan ini maksudnya aya daugan apa eueuh. Kalau tapah henteu. Dia mah ku ngalen-ngalen teuing. Aing. Kudu dijelaskan seberapa kali. Iya kalapa. Kalapa yo. Hari senaon gitu. Terus aing bae ngomong ya aing bae yo. Ieu kalapa ieu kaon dugan yo. Aing ge kolot ieu man kolotna ieu mah. Nu dugan mah ieu can ngalah yo. Geus kolot desting lah beuli bae. Butuh jeung meuli rokok yo. Sabaraha duit jeung ieu kalapa kolot? Itu mah paling ge 2.000 meureun. 2.000 be nya. Di batur ge 10.000 ieu kalapa kolot teh budak pokona mah kalapa mah 10.000-an hijina. Atuh matak mah aya daugan, atuh daek. Ieu mah daugan naonan. Geus kae dugan mah jadi suk nyusul si RT tah ngalang ke. Gimana kolot bae heulanan? 2.000 nu kolotnya. Teu meunang teu dituna ge. Temenang kumaha ge kalapa kolot jeung ieu mah. Di Abah Haji bae ge 10.000. Di Abah Haji. Bae aja ya. 2.000 ya. Dia nggak ngegati heset. 2.000 paku 2.000. 2.000. Aing ngarane kawalahan. Asal bae. Naon dia mate 2.000 lain 10.000. Hoi teh, lain 3.000 10.000. Hah? 2.000? Biar aku ajudan murah amat 2.000. Sanu ngomong 2.000 RT 10.000. Cak aing 10.000 eta cilidak udah wadal ting teh. Oh jing dia 10.000 udah izina. Atuh lu yo. Berarti seberapa yo ajudan? 30.000. 30.000.
Dari mah jualan galalak amat. Nanti ajudan naik cokot duit nanti. Hei ajudan kemana? Ngot duit merinya. Ada nyokot duit naon, batu terjadi meuli dia mah. Geus aya balik kurang bawa dia. Hai botah. Tah botah tah. Kan naon ajudan dibawa. Terjadi meuli, terjadi meuli. Terjadi. Oh, ayo. Naon terjadi? Terus orang jualan deh, sabar kak. Kalapa. Teh, harus amat orang ngajual kalapa, ge mau kabeli padang-padang acan ieu mah. Rokok ge urang mau kabeli ieu mah. Zaman naon kitu ya orang jualan kalapa gitu laku. Yo orang kemana ya ajudan yo? Pinya hoye nya Jawa jelema. Jawa nu meuli yo, ka dieu mah Jawa jelema yo. Jualan kalapa ge urang hara rese ieu teh yo. Coba aja mah tuh di jero ta. Allah. Terus urang ngidar di beka mana belah ayo. Kalapa. Teh. Dong si Hansip tuh teh. Dong si Hansip tuh. Hah? Naon? Itu tuh dong si Hansip. Ayo meuli. Ayo geran. Segan bae naikin ye. Kalapa. Cep. Hansip. Cep, kalapa. Wih, rokok si Hansip dah. Iya rokok si Hansip ya teh yo. Naon ieu rokokna jauh merek kan kabeh yo. Lumayan be. Teh dia beang bontenya, aing latonya. Ayo. Oh, Turun ya ajudan. oke. Tunggu si Hansip HS. Kelapa kemana kelapa? Beneran yuk. Oh yuk. Tukerin rokok be urang. Nah anak kita. Boy, ajudan, RT, naon deui kalapa dalam irung aing. Malunjak dari ya. Kikiannya paling pertahanan NKRI harga mati dari ya. Wah aing mau aman lebur atuh nyolok irung aing na yeuh. Iya aing sip ngajual kalapa teu laku-laku. Aya rokok dia di dinya poin dituker jeung kalapa. Beusi Oke dia mah butuh kalapa, kalapa dogan lain, kaok lain, naon lain kalapa. Nanggung kolot lain jeung naon. TN dipasakna ge di bolono nguluntung bae mau jadi bolono. lain jeung ieu jeung melas sip. Oh wah, boro-boro melas saya lagi cah bae jabi. Turun. Aduh aing geus dak hese amat jangan. Tik nonton marawat maneh. Aing dak ka apa gitu laku-laku zaman Bagus kumaha. Foto kate jeung hiasan jelema mau parenektar rendah. Bangsat doang. Mana ya rokok aing kumpulkan. Kasih kalau kumaha saya kene ta. Ya RT rokok dia mana? Kumpulkan. Kamar ajudan Hansip. Ngadinyakeun. Kadikeun boga Hansip. Disesakeun korek doang paling di balada mirungna ke. Tukang cokot. Ya mah rokok pejabat, dia mah lagi moal aya. Rokok pejabat doang gitu amat ting naon eta rokok naon jeung. Di bawah umur ge engke deui. Umur karena 16 tahun yang ngarokok. Anu khususna ge lah sok naon 25 tahun ieu mah ka luhur ngarokok atau bonte. Rasaan meureun eta mah. Salangap. Sangat. Isap. Bau jigong. Dia mah kitu belajar ngarokok mah ulang. Ngarokok dia usah-usah henteu. Kedua kalapa ngarokok, beuki ngarokok ngajual kebo dia. Baju kumaha orang ajudan yo ngarokon tuh kalapa teu laku. Juga asap sasip ta. Bau jigong, hangit. Doang naga. Bote aing hararasem ieu. Coba sip aing minta rokok sabatang be sip yo. Rokok. Udah mau rawat mana lah, celangap. Buka lu gede. Isap. Bau jigong dia mah jeung sip eta mah naon. Rokok asapna patalepa. Jigong eta mah dia jigong jak koreng gitu. Masa Allah dia sip. Sabatang bae lah sip ye, sabatang bae dua jeung RT aing yo. Haraskeun disungut. Hangarokok. Sabrik ngajual kalapa jeung laku jeung kalapa. Kumaha bae yo. Dia ngarokok. Hooh. RT yang ngerokok. Gah. Hayang Sip. Urutannya lah ya. Bos, lain Hansip, bos gitu. Bos, nyebut bos gitu. Bos pusat. Bos pusat. Ajudan nyebut bos pusat. Bos pusat. Pencatan diburi. Tenang ngerokoknya. Oke, siap. Hai, dia yang ngerokok gah. Hayang Sip. Pencatan, kemenang ngerokok pencatan bos. Hayang Sip dia mau ngerokok sabatang ge. Atau nggak ngerokok lah, yang ngerokok tenang. Kira-kira bos. Oh, siap. Mulai nyebut Hansip, bos. Mantap, jadi bos kiladak demi. Penguh Jaro na tekawar di sawah bae. Atau Hansip menjadi alabatan Jaro raja. Mesen Sip. Oke, dia gawe kakar kesang dina beuti ceuli, laju hayang mencang ngarokok. Ngesip. Orang geuna aya. Hayang ngarokok.
Rasim ya inyo. Oke, udah dicabuk udah konsen. Ngerokok, RT, sip. Aneh dia. Ngerokok. Aing. Tenang, ajudan. Khusus buat ajudan rokok mah paling ternikmat di dunia. Nah, makan merah rokok dia Oh. amat. Siap. Tengah nasib, rasa. Enggak salah. Pemanasan ada di mana ge? Nah, kita langsung sabalen, sabontot nah, di mana ge? Pesetan benar. Ngurut banget. Ya sih turun aja rokok aja, turun aja di. Atuh malah ngan anjing biasa ngarokok mat. Turun aja rokok nang gitu. Biasa ngarokok matra taruna ngarokok nu leutik, doang ese double. Atuh mau kerasa sungut dari geus palal kabeh. Geus keras, doang dahar kana mager, ulah rasaan pan. Dahar non gitu ngeunah. Atuh hansip mah tuh ngesungut orang kaya anjing. Rokok naik leutik. Naon rokok Ngesip ya. tek. Enggak segera urutan Ngerokok heula. sip. Asal ada rokok orang kaya, suka menjadi kaya jadi miskin wae persaing mah. Siap. Cang sip. Cang, dia mah Cang. sungut rombeng ieu. Camplang itu rokok lagi camplang, Eh, camplang. kenalin. Kitu lah pecetan we. Kayak RT tadinya. Senang. Sabungkus sip. Tenang karak sabungkus ku aing peureup datang kana huluna macam-macam. Jangan ahli jadi bos seringnya. Munasabah jelema dak lomba-lomba jadi orang RT kaya. mah capek sip. Atau geus segala pecetan deui kunaon? Ditah jelema ge Aing lah. ditah jelema babari ada orang kaya mah nya. Capek mah capek. Ajudan, RT, atuh dari ama ngajual kalapa untuk peminat pembeli, batur mah kalapa yang dijualan baragus lah leunceus, da replon harerang barening, ieu mah kalapa hararauk uang teh kotok sabun, teh kotok lantung doang kieu hauk, herang henteu naon henteu kuleumeuk. Atuh nyinaon kalapa doang kitu. Nyiar nu bagus kalapa mah jualan, batur ge ngadeurna uruy. Ieu mah adalah kalapa pasti nama kalapa lagi rami jujurna cenah, loba putuhan teh ya. Mau putuh kalapa, pas sudah naon jadi tengah dihakan. Kalapa doang kita jeung nang cuman dari mulung ya, dari nang maling. Kakak nang ngalah sip, eta kakak nang ngalah tadi si RT naik. Kalapa menang lama bersih bening. Atuh mah kalapa geus kakeum sabaraha bulan bawa aya dicai. Hah? Oh sip, eta kalapa nak dijual sip. Sakrang penting jak RT nak dijual eta kalapa ngajudan. Aing dia anjing kesek, cuma doang dia. Tengah denget-denget tingkat ceuli ku pepet-pepeting dia. Mending ulah diceulian sekalian, dek kalau ceuli. Sekalian dugul bedong oretan loh. Dia mau kuceli badung-badung teh kalapa halarauk, kan kalapa nak dijual. Nah, orang yang nak dijual. Dia ku badung-badung teh. Kamu nyesal gitu dia aing. Mending jang kebo ku aing mah dia kebo mah langsung lempang. Dia mau lempang. Ngajudan ieu ansip meuli na kiamat ieu. Galak ieu. Terus kumaha ieu? Jual bae ka ansip apa kumaha? Minjok online bae yuk. Asip lagi galak, kurang rokok di berepan. Aing si RT. Terus ku dia bela sip, dia obrolan lah. Aing gringsek mikiran aja. Celina dong ahingisan di jero. Terus ku dia bela sip, sip. Dia omong orang di RT mah. Ngesoh kabeh-kabeh ieu jelema nu bener para saing mah. Jol ieu ngalen, jol ieu nyami, jol ieu orang matana baong, jol ieu bolot. Di alam dunia geus ngero di ho jelema geus tararenda, jol-jol geus bijil anak darajal meureun dari mah. Ngajudan ngajual apa laku kumaha ieu? Bahan beli ka ieu. Kolomnya. Ulah teh, ulah deh. Teh. Ngajudan. Teh. Aduh, aing teh. Kumaha ieu aing teh bisa ngojek ieu teh yo. Teh ngadean ku si Asip pula si Asipnya. Taman pada si Asip mah. Ngajudan. Sip. Nah. Sip. Si RT celokep sip. Atau kayak ngomong jeung dia mah pake ujung ngorocok nah. Si RT celokep di balong. Kumaha jeung cilak di balong. Tinyaho tadi mau kalah pemain celokep itu gerak aing gerak. Aing ku BO dia RT. Pandai aku kalak bang mana di dia sip ya mah. Kirupna aku nyusahkeun kamu tinggal supaya namar ngari pokon jasa dia. Ayo bawa ban ya. Ayo tolong si Asip ayo. Ayo sip, si RT kabur pae sip. Ngeus teh na ayo SPP Banjar Maya. Bisgilan karunya RTI. Ya bolot percuma aja nanti pertahankan geus Badung. Oi. Aduh. Nah, jadi yuk. Daep dulu kuda-kudaan. Anjing gua. Daep. Ini kalap sekalian.
Aduh anjing. Setan dia. Dapat kena aing bae baju aing baras ya. Goblok lu angkat det tuh. Aing mati-matian baju aing baso. Jadi sareng ya.